sok daging babi halal haram haram hiji anjing haram dua tilu bangkong nah haram terus naon deui haram maung nya nu bertaring nya geus nu umum mah nya daging babi daging gogog terus deui naon tokek jama geus macam-macam ayeuna lila-lila taina sorangan dipais dihakan tah geus keder bae ulah nah anu halal mah daging munding daging sapi kuda ari beuki mah hakan kadinya terus naon daging embe daging ayam terus naon deui daging belalang daging lauknya geus pokona mah loba inuman ge nu halal loba dahareun wedangeun loba geus pokona mah loba keneh nu halal tinimbang anu haram rezeki ge neanganana loba keneh nu halal tinimbang anu haram cing aya jalma ayeuna dagang lurus bener jadi pegawai negeri menang gaji jalma anu neangan duit boh dagang boh petani boh pegawai negeri boh bisnis naon bae jeung rampok loba mana saeutik rampok mah di Kuningan bae copet paling sabaraha hiji berarti loba keneh nu cara neangan rezeki dengan cara yang halal ya. Sebab lamun anak dipasihan saur Allah falyattaqullah takwa urang sebagai orang tua teh takwa naon para nu halal terus waliyaqulu qaulan sadida berikan figur yang baik contoh suri tauladan uswatun hasanah dibere contoh cara berkata cara bertindak cara gitu makanya dicontohan ku Rasulullah ulah sok pasea jeung pamajikan di hareupeun budak anu keur rumeujeunna dididik engke bijil kabeh bahasa jurigna goblok sia ka pamajikan ke ka budakna teh umur 2 tahun teh goblok sia nurut bener teh geus nu kitu mah nya bisa direvisi sugan tapi lamun nu prinsip contohna salah contoh ulah sok nyang hulu ngaler matak paeheun indung mulai kana prinsip akidah ti mimiti iraha dalilna endi jalma nyang hulu ngaler paeheun indung kuring tara nyang hulu ngaler geuning indung geus eueuh bapak geus eueuh la ilaha nya lamun kuringna baheulana sok nyang hulu ngaler mah meureun ayeuna teh hanjakal baheula teh ulah nyang hulu ngaler meureun indung bapa teh ayeuna aya keneh geus 300 tahun bae umurna eta teh prinsip anu salah atawa cara ngageuing budak ulah nangis ka hade sing aya buuk ayu buuk teh matana sagede nyiru awakna sagede peureuk eta kuring baheula ngadenge kitu atuh lamun budak keur ceurik teh weuk nya aya lain di dieu weuk budak teh murungkut dibina dididik karakteristik penakut cicing ulah geruh sing aya gogok jadi sieun ku anjing teh atawa tah aya kunti nya aya koreak bae ge ngarepa keak naon hubunganana jalma modar jeung kekeak eta teh manuk aya di Kuningan di babaturan tuh ti bos itu sim kuring keur keak keak loba manuk geuning ji oh jeung ngadon nyayang di dia ngarendog nu naon tapi di imah eta na eueuh nu paeh hari rukena jeung kaina berarti hubunganna naon eta teh musyrik lamun aya jalma ngadenge koreak atawa manuk anu wikwir teh naon teh
becus naon manuk nu kitu nya pinter kene si Abdul Aziz jeung manuk Korea quick teh nya bahkan jeung setan jin sekalipun bisa naon jin mandi getara jin ulah urang mah makhluk manusia nu sampurna paling mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu bisi anu kasurupan jin parabkeun teh ka si Abdul Aziz diuyuk wae tapi jin nakana kudu nyaho ilmuna Pak yo jamak kasurupan sok aya nu kasurupan di dieu titenan heula ari naon-naon teh nu ngamuk teu sakabeh jalma sakot ngamuk kasurupan jin deteksi heula boh ku paku boh ku sate mun jomokeun salena pa tukang renjakeun boya lamun kaget lain jin sia mal bisa ribobodo jin mah tarariwasan eta mah jalma anu kecewa puguh-puguh hayang kawin teu dikawin-kawinkeun tungtungna ngamuk heuh atawa boga kahayang naon atawa diputuskeun ku kabogohna atawa hayang enmek nyaho enmek motor nu demplon teh ku bapana teh pangmeuli-meulikeun budakna tungtungna sakarat hoya mun ngajumbul eta mah ngalamun nu kitu mah nya jama anu loba kahayang ngalamun ubaranana lain di ruqyah lalapkeun kitu mah kana balong jalma ngalamun ku duit ubarna ulah di ruqyah dibere war jalma hayang kawin ngamuk sakarat ulah ku ruqyah dibacaan itu baca maca hijib maca wirid salah kari dibere bae bikang eueuh awewena embe ngaya gila-gila aja sim kuring pernah aya hiji istri dempung ngomong sim kuring datang ka dia teh nyiduhan aduh bau neng ieu lamun kasurupan kieu teh lamun kasurupan jadi edan merkeur mah geulis da lain kasurupan si neng teh hayang naon sok hayang bising atuh da cenah neng teh teu bogoh kasih itu teh kudu bae kawin jeung si itu terus nengna bogohna ka saha cenah ka Pak Ajis jadol ya mau upama jadi tah gitu. Tapi lamun ejin maksudna me jelas mubaranan lamun direjakeun terus ngepurileung matana beul nah ya jin asli gampang mubaranana hencer tama sok ku belde lewat curug jauh sim kuring lewat Australia lewat ayam di Australia nu kasurupan lewat telepon bae gampang gitu mah gampang nya oskeun Fatihah kaloba tapi santai terus mau salawat ke Kanjeng Nabi teu kudu manggil Mbah Jabri teu kudu manggil sebab setan jin si pembangkang sangat menderita dan takut ketika Al-Fatihah diwahyukan diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tilu, iblis menjerit, setan menjerit ketika dilaknat jadi si pembangkang alias iblis. Yang kedua ketika dilempar oleh Allah ke bumi menangis kesakitan. Yang ketiga ketika Al-Fatihah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang keempat sangat menderita ketika Rasulullah dilahirkan, seluruh setan jin iblis itu sakit. Makanya Al-Fatihah sareng sholawat. Wow. Guning teu waras-waras terus. Ulah kieu maca Fatihah. Wah, soal bener tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf demi huruf akan merasuk ke setiap relung-relung saraf orang. Ulah gancang teuing. Maaf punten. Aya perencangan sim kuring. Kiai ente mari hadoroh tesuk nyawa padu. Fatihah kadunya Fatihahna bae. Maka jelas. Ambeh umat paham. Lamun aya hiji tokoh mimpin ritual keagamaan dengan jelas ilmu itu kudu ditularkeun. Umat Islam itu kudu bisa meureun di saat ajenganan aya halangan teh saking kusering ngadangukeun nu tahlil nu kitu teh insyaallah bakal tiasanya. Mulah disumputkeun.
إلى حضرة الحبيب المصطفى حبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أمينة أهل بيته الكرام وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين. الفاتحة. Direkam ku umat Asim kuring di kertayasa jalma nu biasa ge barisa hadoro barisa mimpin sholawat dan berkah ila Fatihah kumaha mimitina litarbiyah untuk mendidik, niatna mendidik insyaallah. Kabu sabar ieu Kang. Kemudian nu paling penting beri suri tauladan yang tidak keluar dari prinsip akidah. Kieu contoh, ya udang hirup mah turunan abah turutan abah kata peueuh ulah ngadidik jalma sina musyrik nya udang sok kabager ngiringan Kanjeng Rasul gitu carana kenalkeun ka Kanjeng Nabi itu kenalkeun tah upami bademu mos bismillah ku tangan kanan terus alhamdulillah eta ngiringan Kanjeng Rasul. Jalma kafir sok minum teu? Oh sok jalma kafir kitu urang padu langsung kitu naon bedana? Jalma kafir rek iinditan padu koloyong bae, jalma mukmin padu koloyong bae, tidak ada bedanya. Orang mukmin punya identitas, ketika bepergian dicontohkan ku Kanjeng Rasul, bismillahi tawakkaltu. Itu akhlak, prinsip akidah. Identitas mukmin. Rek sare jalma kafir plus urang padu les naon bedana? Rasulullah nyontoan rek sare teh bismillahi Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Hudang sare alhamdulillahilladzi ahyan. Saat tidur selalu mendapatkan selimut berkah rahmat Allah. Salila iinditan selalu bersama rahmat Allah. Rek emuh bismillahirrahmanirrahim, rek dahar Allahumma barik lana fima razaqtana. Selama itu makanan akan berkah dan tidak akan membuat penyakit di tubuh kita. Kemudian erek garulung jeung nu diimah bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nyaho garulung jeung diimah ulah padu sikat baja kada jadi anak curi. Eta sadaya teh tos dicontohan ku kan ngarah umat Islam, orang yang beriman itu mempunyai alamah, identitas, ciri min ummati Rasulillah, orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti kekasihnya Rasulullah sallallahu ta eta teh kategori orang yang soleh. Maka di Al-Quran ulaika minas solihin, ayat di surah Al-A'raf nya di surah Al-A'raf falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Lamun pamajikan urang geus hamil beki hari beki gede gerang ngadaroa si calon bapana si calon indungna menta ka Allah anak anu soleh lanakunanna minasy syakirin. Susuganan si anak urang soleh teh jalma anu selalu mesra jeung ketentuan Allah. Tak jadi puncak soleh teh naon nyaeta jalma anu selalu mesra dengan ketentuan Allah. Tak soleh lain rajin sholat bae aya jamaah rajin sholat giliran teu boga duit ngamuk eta mah lain soleh. Soleh teh sakali deui jalma anu soleh itu adalah orang yang selalu mesra dengan ketentuan Allah. Dibere gering dibere duit dibere duit dijaun mana tetap ke Allah. Para wargi sadayana kasimpulan ayo orang agengkeun mahabbah ka Kanjeng Rasul. Tidak ada yang tidak mungkin, sadayana bakal mungkin ketika orang merapat dengan kekasih Allah. Sabab kumaha punten Pak sakedik tamsil Pak.
Simkuring di bumi gaduh putra putri bungsu gelis bodas lucu simkuring resep aya jalma nu ngahina ka simkuring itu masalah tapi lamun aya jalma ngahina nyerikan anak kuring anu kuringna sangat mencintainya ngadat moal. Nah, kahade Kanjeng Rasul ulah dihina nya ulah dilecehkeun Allah yang akan murka tapi sabalikna aya Pak simkuring tetangga teh sok ngabobodo bae wajib minta modal tuh usaha kana manuk ya sok manuk nu lembut teh geuning ya 500 untuk saminggu beak tapi eta jalma teh tukang ngasuh anak simkuring diurus bersih naon pokona budak teu masalah. Lamun orang cinta ke sesuatu yang dicintai Allah, siapa satu-satunya yang dicintai Allah adalah kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, asal kita banyak bersolawat ekspresi cinta ke Kanjeng Nabi, non problemo. Dipupus ke Allah. Jadi pelet Gusti Allah supaya resepen bogohan ke orang ku lewat naon orang cinta ke Kanjeng Nabi lewat mau sholawat zaman rajin mau sholawat mah moal dibenduan ku Allah kajen loba doraka nage nya tah kitu para wargi salajengna ilmu para bannya pasihan nafkah keluarga orang ku nafkah anu halal cara mencari rezeki yang halal nuhunkeun ka Gusti Allah carana nuhunkeun kumaha ilmuna tadi sing rajin hudang gugah memeh subuh manuhun ka Allah ku cara ilmu tadi insyaallah mudah luar biasa tidak ada yang tidak mungkin semuanya ketika kita merapat dengan Allah lewat alat Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada yang tidak mungkin sadayana mungkin sallu ala nabi. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan saya nu ngariung di dieu nu teu ngariung di dieu sadaya masyarakat Cipakem khususna oge sampi blok sampi sadaya mugi-mugi dipanjangkeun yuswa barokah manfaat amin digampilkeun segala urusanana ya Allah dipenuhi segala hajat dan kebutuhanana ya Allah dihindarkeun tina segala bencana malapetaka anu teu sanggup nandanganana ya Allah berikan jalan keluar ya Allah dari seluruh kesulitan kami ya Allah amin lamun aya nu udur wargi urang sepu urang nuju udur zahir batin mugi-mugi ku Allah didamangkeun nu aya di alam barzah sepu urang wargi urang anu wengi ieu nuju kenging fitnah siksa kubur muga-muga ku Allah diangkat siksa digentos ku rahmat sareng magfirah Allah anu nuju kenging nikmat mugi-mugi ditambih-tambih nikmatna ku Allah taala wa ala hadhihi niyah oge para putra-putri uring putra-putri urang sadayana muga-muga dipaparin putra-putri anu salihin wa salihat zahir sareng batin wa ala hadhihi niyah wa nas'alukal ijabah ya Allah bijahi wa bihurmati habibika wa nabiyyika rusulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ودخلنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وبارك ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا حبيب الله إنا وجهنا بك إلى ربنا في حاجتنا هذه لتقضى لنا اللهم فشفعه فينا يا الله kami menghadap kepadamu bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam agar engkau berkenan memberikan ijabah dari seluruh permohonan kami. Maka tolonglah kami ya Allah, tolonglah keluarga kami ya Allah, anak cucu kami, istri kami, suami kami ya Allah, tolonglah sepuh-sepuh kami, ayah ibu bapa kami ya Allah, nenek kakek kami ya Allah, tetangga kami, saudara kami, ikhwan sahabat kami ya Allah, tolonglah usaha kami, tolonglah rezeki kami ya Allah, tolonglah kesehatan kami ya Allah, tolonglah zahir batin kami, tolonglah dunia akhirat kami ya Allah, tolonglah ya Allah, wahai Zat yang maha menolong ya Allah. Wa nas'aluka Allahumma ya Allah bi hurmati habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrahmah wassalamah wal barakah wal maghfirah wat tayyibah wal hidayah wal hasanah was sa'adah wal sihah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya sami'ad du'a istajib du'ana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala khairi khalqihi habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten bahasana kirang sae ureana ge awon kirang sae utamina ka bapakku atuh sareng sadayana masyarakat di dieu. Sallu ala habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.